Beda anak Bapak gelis hampura Bapak gelis lain Bapak tamelar lain Bapak joledar kanu jadi anak lain Bapak ngantep kanu jadi anak tapi mung takdir nu misakeun Bapak jeung hidup anak ging takdir nu misakeun hidup jeung inung hidup gelis cek Pak Haji Hamid bari ngusapan sirahna Bu Mirda turut cari nakda ku Cimata nya pisan atuh 35 tahun tetepang jeung nu jadi anak kiwari tepang dina kaayaan katunggaraan Bapak hapunten abdi Bapak Ma hapunten abdi hapunten pisan abdi tumaros ka apa sareng kama nah laras abdi teh putra deus apa jeung emak balar Pak cek Bu Mirda harita bejeng ngeluk tungkul turta nyurucud ku Cimata gelis anak king mual salah tanda lahir nu aya dina diri hidup Bapak inget kene malah mah aya fotona cik mah mana foto anak urang keleutik teh mah cingan urang sarwakeun Mah Haji tuluy kurah koreh kana koper turta ebreh pisan geuninganan dibukakeun teh nya loba pisan foto song atuh ditemongkeun ka Pak Haji Hamid Den mun Pak Haji ka dieu cing pangnyaruakeun ieu duh ibu hapunten ya abdi ibu sanes kumawantun tenan naon sok Den tinggal cek Bu Mirda bari jeung buru-buru mainan nongong nya pisan geuninganan atra nyata tur pertela naon anu aya dina tongongna Bu Mirda sarua pisan jeung anu dina foto kumaha Den Bu sami pisan alhamdulillah ya Allah Bu Mirda ayeuna mah yakin yen Pak Haji Hamid jeung Mah Haji teh indung Bapa deheus Bu Mirda engke Bapa rek nepungan kanu ngaranna Wari Bapa hayang panggih saha nu nyaho eta jelema teh deheus jeung Bapa anak king nya Pak di mana eta imahna teh di Cimahi Bapak urang kadi itu we engke mangeus rungsur engse mah muhun kantenan kedah Bapak ge kedah nepangan karama anu aya di Cimahi Pak nya atuh teu karasa wanci nyerelek gundem catur Pak Haji Mah Haji jeung Bu Mirda katut urang nu nyaksiana waktu harita Den jam sabaraha ieu Tabu 12 Pak Haji jam 12 aduh Den penting ieu urang kagok capek lumampah hayu urang gawe rancage urang ngajemput si Anggara alias si Uten penting ayeuna keneh hayu urang init kumaha Bapak pamunut anjeunna apan urang teh kedah nyarak artos baik Bapak boga duit mah mak bawa duit simpenan gerak ka dieu Mah Haji tuluy ngaleos ka kamar berjeng tetep wae cari nakda ku Cimata tekung sila Mah Haji ngurunyung bari mawa kantong iya Bapak dengan moal cumpon sakitu duit teh keun bae nu penting mah aya we Den pangmukakeun eta ka dinya
tuluy eta kantong teh dibuka tetelanya pisan geninganan. Eusina teh nyaeta duit tu sakitu lobana. Kumaha Pak Haji ieu etang teh pintong? Alah, hayu tong dihitung. Penting mah geus satingali aya duit mah hayu urang indit ka di jalan rengke dihitung nama. Oh muhun atuh mangga. Ayo mak, ayo midah. Urang jorag si Acep teh. Keun bae. Urang mah ulah awal ku duit sakitu. Penting nama si Anggara we salamet. Ayo ah. Bismillahi tawakkaltu ilallah. Tekung sila geus kitu mah atuh urang Pak Haji Hamid Bumirda jeung Mah Haji oge buru-buru gesat-gesut ini ti eta patempatan. Kantong disolenang leos atuh urang opatan ngaleos ninggalkeun imah Pak Haji Hamid. Teu jauh ti imah Pak Haji Hamid gok atuh ka hareupeun halaman masjid. Pak Haji guragi rubus karena kanaraan. Urang jeung Bumirda ge asup ka jok tengah. Tekung silila geus tarap ti mati harita, mobil ngajurujus ninggalkeun halaman masjid. Di perjalanan galecok we Pak Haji Hamid tur tah Mah Haji jeung Bumirda nu ngalalakonkeun ti leutik pikeun ka gede. Tetela geninganan nyaah teuing dedeh teuing lalakon Bumirda nu sakitu nyeri peurihna tur tak manehanana mineng katalangsara nggoning dina kahirupanana. Idah ai tepungna jeung almarhum eta kumaha cek Pak Haji bari nicak gas rada tarik. Bumirda pok cumarita Kalaresan di payunan bumi Bapak. Abdi teh hampir-hampir teu direstuan ku wargi-wargi nu mawi angkat ka Jakarta ge sanes nebihan wargi tapi nebihan picarioseun. Cek Bumirda hari tangga balakakeun ka Pak Haji Hamid. Terutama Haji oge ngilu nyambung cumarita. Sing kuat we cu geuning eta hidup ku sabar jeung tawakal maka panggih ningan milik rezeki teh di Jakarta. Mah Haji Hamid harita bejeng ngaleret ka Bumirda. Bumirda pok atuh nemalan. Nya mak ngana nasibanana model kieu geuninganan agaduhan pada malaka calutak. Cek Bumirda bejeng ngaleret ka urang ngepok atuh nemalan ka Bumirda. Muhun ibu sing sabar we bu sing tawakal da geuninganan anu peurih make ngeng peurah leuwih nama bu nya mudah-mudahan atuh sok sanaos almarhum ayeuna teu nyaksen oge ibu tepangna sareng Pak Haji sareng Mah Haji salaku ibu Rama deus ieu aya nu paling sae ti nu sae kanggo ibu.